bahasa silip sok dicokot ku bahasa padalangan dalang anu kasohor Bapak Asep Sunanar Sunarya Abah ti Jelekong mata wayang teh dakwah mana dakwah eta Semar dina sirahna aya kuncung itung ku Bapak Kuncung Semar 88 artina Asmaul Husna tah jalma nu alus teh eusi sirahna teh eusian ku sifat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Gopar, Ya Kohar, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qobir, Ya Basit, Ya Khopid, Ya Ropi, Ya Mu'id, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, nepi ka Ya Sobur. Tapalkeun awak Bapak, Ya Rahman, Ya Rahim, Allah nu Maha Welas tur Maha Asih, tembongkeun sifat Allah na awak urang, nyaahan, asihan, deudeuhan. Budak yatim pikanya anu bingung pek tulung, anu susah pek talang, nu miskin pek bantuan, can boga imah pangyieunkeun, itu teh sifat Allah. Tak kakara Allah teh ngawujud ngabentuk dina sifat manusia. Kahartos